Pak, tinggal gerak tangkal caun nu batur mah alus kieu. Nah, hari mama melak teu jadi. Aku paham bos itu. Mama pan geus heubeul melak cau teh. Da teu jadi kos ieu tinggal ieu mah alus. Hari eta mama melakna naonna make teu jadi. Kakak buruk mama di ieu teh di korehan teh. Si cauna teh. Nah, melak naonna. Cauna kapan anu di ruang teh? Hari lain melak cauna mah tah tangkalna nu kieu na plat mah tangkalna. Kapanan ameh tereh ngala. Lain ngalah tuh paling buruk atau gitu mah tuh. Melak. Pak, Naon? ini era tadi mama mah Naon kira naon? di pom bensin Hanas manggeus ngantri salila-lila mama teh. Kumaha kitu? Heeh, era teh pas geus nepi ka hareupeun eta pom bensinna, ari mama hulang-hulang naon nu kudu dieusian. Nah kumaha eta guna? Mama lengoh hari motor tinggalin. Tinggalan di mana? Nya teu kabawa pan dek dieusian bensin. Astagfirullahaladzim. Ampun Gusti, ngeusian bensin jeung tituran mah hari motor teh dibawa. Aduh, kalang ngiru ngantri we wungkul. Astagfirullahaladzim. Pak, mama mah tadinya itu ke Parapatan jeung budak. Perapatan mana? Parapatan itu di jalan gede. Kana naon? Kana motor. Motor? Milu antri. Nah, akhirnya kula lieur kabeh caricing pas dina stopan ngan aya lampu merah. Da gua naon eta caricing wae. Kemarin wan eta we beureun can makuna maju. Ditanyakeun kan ieu teh, "Ih ngantosan naon ieu?" Lami-lami teuing. Perfect. Cenah ngantosan lampu hejo. Apa teh ari geus lampu hejo. Nah, beting baliur ditaringalkeun. Nya atuh pan masuk ke lampu hejo mah ini. Kapan kan tadi di dagoan, misal lila-lila ni cangkeul ngadagoanana. Ari geus lampu hejo, ngadonting baliur ditaringalkeun. Ampun Gusti. Aing kitu mah teh nu lampu hejo teh nyata mun stopan beureum teh eureun, mun hejo urang teh kudu maju. Aduh, aing lain kudu aing kudu nyokot lampu geus hejo dicokot itu buan lah. Nah, nih heran cek mama teh. Nah, geus aya hejo taruluy kulieur. Lieur. Lieur batul lain mama.